Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa dari kelompok 4. Saya bagian narator 1 dan juga saya bagian Ibu Malin Kundang. Saya Nadia sebagai narator 2 dan pengemis buta. Saya Alia sebagai penjual cabai. Saya Fain sebagai istri Malin Kundang. Saya Riko sebagai penjual cabai. Saya Fari sebagai Malin Kundang. Malin Kundang anu ninggalkan indungnya sanggeus sila absen. Akhirna di kampung anu asli Turnusari lumangsung patepang anu teu disangka-sangka. Penasaran citana, hayu urang tingali. Cabe. Sabaraha sakilo? Ngan 50.000 per Bu. Ih mahal. 30.000 wae Bu. Ih mahal. 15.000 wae Bu. Mahal. 3.000. Bu, dabar Bu. Pilih Bu cabai seger. Pamajikan kuring pamajikan nungguan abdi. Duh, kamu geus lila, geus panas nyaho. Malin eta anjeun. Enya sore sajiun. Oleh ketelo, Malin abdi eta anu anjeun. Yuk Bu, yuk cabai sanes Bu. Yuk Bu. Sahel selaku kuring anjeun sekarang jalani ieu. Hello, ini mana saha eta? Abdi istri salaki abdi teu hayang gatuh minatu kitu. Sajiun abdi itu terang anjeun indung kuring maot. Astagfirullah, cabai abdi tos pingsan. Anjeun kumaha wae lain indung kuring. Geus tenang, hayu teuing mukawana keluarga sorangan. Rengse kuring yaho ye maneha teh sane emak. Malin, ibu mah nggak percaya. Lamun teu percaya ke abdi lajeng abdi kutuk anjeun jadi batuk. Aduh suku kuring mincak. Hambuteun abdi. Oke, sekali deh. Kuring ku cabe maneh jadi batuk. Kalau Malin sakit, Kuring jadi petrifit cabe. Wah, lo payu. maafin Malin ya ibu. Salaki urang jadi sareng sakitu cerita legenda Malin Kundang. Sakitu wae cisin kuring. Atur nuhun. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kepala Malin sakit. Maafkan ibu, maafkan Malin ibu. Monyet menjadi monyet, memakan pohon, menanjat pohon, menjadi monyet.